Heboh, sejumlah anggota dewan punya dapur MBG. Belakangan ini heboh soal dapur MBG yang jumlahnya sudah capai 6.096 unit di seluruh Indo itu beberapa diantaranya dimiliki anggota dewan. Nah, dari sini aja sudah kecium bau-bau markup dan korupsi. Nah, beberapa dapur di daerah Kuningan. Nonton berita isina pejabat korupsi gelo-geloan. Ari rakyat anu dihandap ngap-ngapan. Anu beunghar makin beunghar, anu usaha ngawarung okos ieu ditungguan ku ditungguanana. Meuni eueuh hiji-hiji acan anu meuli. Usaha naonnya anu gawe isuk balik beunghar. Meureun urang moal pusing, moal rudet mikiran sapopoena. Kudu dirubah ieu mah. Hirup teu bisa kieu wae lamun urang teu bisa ngarubahna. Lah ieu mah kudu dirubah ieu mah. Bu, pesan makan sama kopi. Mau makan dulu apa mau ngopi? Bawain aja semua ke sini. Bu, Iya, berapa ini total semuanya? bentar ya. Hah? Gak salah nulis nih Bu bonnya? Kenapa emang? Gak salah hitung? Ini kok kemahalan 210.000? Nggak ada yang salah. Itu udah sesuai. Nasi ayam 125, kerupuk 2 20.000, kopi 20.000, kacang garuda 20.000, Nurdin 25.000, total 210.000. Kemahalan ini Bu. Baru segitu udah teriak, belum pernah makan di restoran ya. Makanya sekali-kali makan dong di restoran biar tahu harga makan di restoran itu berapa. Ini kan bukan restoran Bu, ini warung. Centong nasi, bahan yang dimasak sama yang dimakan sama saja, nggak ada bedanya. Tapi ini benar kemahalan. Udah deh, nggak usah banyak alasan. Mau bayar nggak? Atau saya botakin tuh rambut? Atau nggak saya laporin ke RT? Mimpi apa saya semalam? Salah masuk warung, main getok harga, tobat, gak bakalan lagi saya datang ke sini. Alhamdulillah rezeki emang kudu dirobah cara anak. Lamun sapoe aya 5
1 juta berarti sapoe. Dikali sabulan berarti 30 juta. Beunghar aing. Wah, beunghar. Wah. Kita tadi nungguan warung meni nu balanya deui nu dahar ngan tadi we sorangan anu kumis bodas teh. Kenaon Cuneng? Aker kieu we nungguan warung. Jajan lain. Ah henteu, aya nukeran duit kana gocapan 2 aya teu. Eueuh aya ge cepean. Cepean mah sarua atuh, bener ya eueuh. Eueuh tadi ge nungguan warung sepi. Atuh. Datang teh lain nu meuli kalau kanu nukeran duit. Goblok sugan. Hor, ari ieu duit sahanya? Apa duit sini dah sugan dia murag. Mana di karetan deui duitna oge. Cuneng! What? Cuneng! Naon nih dak? Nempo duit urang teh Cuneng. Duit naon nih dak? Duit urang menang arisan Cuneng di karetan kene. Pas tadi di jalan aya kene. Manya bieu eueuh. Ah teu ningali, urang mah teu ningali duit anu di karetan. Bener ya. Benar bisa terpercaya mah pariksa we tah pesa kurang. Ieu duit naon? Eta mah duit ladang tadi nu dahan nu bapak-bapak kumis bodas. Duh di mananya? Murag meureun di jalan, teang mun atuh ka jalan. Heeh meureunnya sugan Cuneng. Tapi asaana murag di dieu da, tadi keur nyopot duit na kantong calana. Bener eueuh. Eueuh ayeuna mah teh ngelajung ka jalan buat teh murag di jalan di ditu. Heuh atuh. Alhamdulillah, murag duitna di dieu. Berarti ieu mah rezeki urang. Nah, kayak dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 juta. Lumayan. Nyebut dah. Kunaon Ninda mun kos kesel kitu nih? Aing teh kesel kumaha coba teh. Menang arisan 1 juta, nyimbang ka urang si Cuneng eueuh. Kan teu ngarti meureunna. Naon maksudna ieu teh? Heueuh urang mah yakin eta duit urang di warung si Cuneng. Atuh lamun memang bener murag mah lain dipenta. Heuh kan tadi oke geus diperiksaan bajuna eueuh. Emang maneh yakin Ninda eta duit muragna di warung si Cuneng? Heueuh yakin, tadi pan aing nukerkeun duit cepet ka warung si Cuneng. Eta tolong coba pamentakeun ka si Cuneng. Ah, pan teu gampang. Kos teh nyaho sa si Cuneng wae maneh mah Ninda. Lamun geus ngamukna eta enteng tatangga ge diacak-acak. Tulungan coba pamentakeun ka si Cuneng eta duit yang bayaran sakola budak. Oke, ku urang ditulungan ya. Tapi 20% ka urang. 20%? Kok ini gede amat? Daripada duit didinya leungit. Oh, udah 20%.
Oke nya, salaman heula. Keterlaluan si Cuneng. Duit tetangga ge menikah kuat tadi embat. Ah, kabeneran aya maneh ka dieu moal. Kabeneran aya maneh. Urang rek nagih maneh boga hutang panu 200.000. Naon ieu teh Cuneng? Ulah sok pura-pura poho, ulah sok pura-pura amnesia, maneh boga hutang ka urang 200.000. Utang nu mana Cuneng? Urang asa teu rumah saboga hutang ka maneh? Hutang nu 200.000 teh anu urut token listrik. Token listrik. Ulah sok pura-pura amnesia. Penting-penting maneh ka dieu ngomong nginjem duit 200.000 imah maneh parem. Pan hutang eta mah meureunnan harita ku urang ge arek dibayar cek maneh. Enggeus entong diikhlaskeun cenah ge. Awah, urang mah tadi ikhlaskan. Bayar ayeuna ayeuna butuh duit ya ayeuna ye. Bayar. Maneh mah boku cubung sugan Cuneng, maneh mah stres. Manya hutang nu geus dibebaskeun arek dipenta deui. Heeh, urang keur mabok duit ya. Ayeuna kada bayar, urang keur butuh duit ayeuna. Bayar. Eueuh Cuneng, ayeuna mah urang keur eueuh duit. Tah geuningan duit aya maneh usuk ka bohong wae ka urang. Ulah atuh Cuneng, eta mah duit urang geus sakitu-kituna jang bayar si Emok. Bodoh amat teu peduli urang mah. Stres maneh mah Cuneng, efek warungna sepi sugan. Geus diikhlaskeun dipenta deui amit-amit. Awas ya Cuneng. Hiji, dua, tilu, opat, lima, genep, tujuh, dalapan, salapan, 10. Ieu ti sini dah, nu murag teh ya. Lamun ieu duit 200 anu tadi ti si Iro. Pan ieu aya. Ieu ti si kumis putih. Alhamdulillah dikumpulkeun mah loba geuningan. Mantap lah. Iro. Ning mana aya di dieu? Maneh teh narima lain duit tadi ku urang dicokot. Kalem Cuneng. Diuk heula. Urang ka dieu lain masalah duit, aya pi obroleun, pi bisniseun, pi duiteun. Hah? Piduiteun? Maneh hayang tambah loba pan Cuneng duitna. Heuh, hayang, teu ngabohong pan. Lamun teu ngabohong mah hayang atuh. Lamun maneh hayang, hayu ayeuna milih jeung urang. Iro. Nah, urang make dibawa ka kuburan. Kalem Cuneng, ieu geus nepi. Buru ka dieu. Nepi kumaha ieu teh? Pan tadi ngomong narek bisnis anu piduiteun. Tah tempo Cuneng. Ieu kuburan. Beusina jelema hungkul. Tadina sarua hirup pas urang-urang. Ayeuna urang masih kene hirup. Masih kene bisa seserian. Isu pageto sanu nyaho Cuneng. Eueuh nu bisa ngajamin urang bisa bakalan hirup isukan. Heuh nya Iro. Eueuh nu ngajamin urang isukan paeh apa henteu. Mantap, mumpung urang masih dibere nyawa, gunakeun waktu di dunia
karena hal-hal yang kebaikan. Jalankeun kewajiban orang sebagai umat Islam. Salat nu 5 waktu ulah ditinggalkeun. Mun bisa mah tambahan ku sunah-sunahna. Robah sifat tutur kata perbuatan orang nu buruk teh. Nu penting mah lobakeun kana sedekah. Mun urang niat sedekah, niatkeun karena Allah lillahi ta'ala. Ulah sombong, pamer, bedegong, dicarita-caritakeun ka batur. Karunya anu narima sedekah nage, anu sedekah nage moal meunang pahala. Nya iro urang teh jelema ngarumaskeun loba salah, loba dosa, tapi lamun ngaran-ngaran urang tobat bakal ditarima moal nya iro. Oh, Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat Cuneng. Bagi hamba-hambana nu memang benar-benar arek bertobat. urang arek tobat iro. Angkorak sia. Astagfirullah. Nida teu kuna naon? Teu tenang naon Kuna Cuneng. naon? Hampura heuh. Hampura urang. Urang teh bieu rusuh. Kabeneran Nida urang teh mikeun duit anu maneh teh. Oh, heueuh, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah Cuneng geus bingung kudu neangan duit teh ka mana. Hampura urang Nida heuh kakaran malikeun duit. Si Iroh nyadarkeun urang. Geus ayeuna mah urang rek balik heula, urang rek mandi, arek salat tobat. Heueuh, tenang naon. Teteh mah bener-bener hebat. Geus bisa nyadarkeun si Cuneng. Oh, nama hebat bisaan teteh mah. Naon ieu teh maksudna? Tadi urang kapanggih jeung si Cuneng. Manehna minta hampura. Terus duit urang anu tadi murag di warung manehna tadi balikeun deui utuh 1 juta. Waduk jelema eta mah Ninda, jelema mabok. Ih beneran tadi oke manehna rek mandi heula cenah salat taubat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana maneh Cuneng? Pas di masjid ke salat. Pancan bedug meureun Cuneng. Alhamdulillah bieu salat asar di masjid. Oh Iroh nuhun nya berkat maneh urang jadi sadar. Ieu urang ngabalikeun duit anu 200.000 teh. Ih atuh ari rek dipenta deui mah gae teu naon sok we. Kudu Iroh ngadoakeun we urang sing jadi ladang pahala jeung urangna. Heeh atuh, siap. Cuneng. Di mana maneh? Di masjid. Beres salat asar. Atuh awewe mah leuwih afdol di imah Cuneng. Nuhunnya Iro, berkat maneh urang jadi sadar. Saha nu nyadarkeun maneh aing mah teu rumasa.
Aduh, si Cuneng ampun. Bodoh amat. Yang penting duit 200.000 orang balik deui. Saha maneh? Saya adalah makhluk jelmaan. Cucuring si siapa?